Boy, paspor wifi maneh naon? Password WiFi-nya kalato mau masuk surga ibadah. Ya elah Boy, panjang amat. Tulisannya huruf besar huruf kecil. Mau masuk surganya besar, ibadahnya kecil. Tuh, Naon? mana apa tuh? Orang tahu dulu teh sih ya. Lur di mana sih ya? Nini aja nini mete saruan ini ya. Geus taruhan ini goblok sih. Apa sih ya makanya enggak. Ini. Dagang dagang jauh rokok korek. Ayo kemari. Coba mati. Aduh, kenapa yang kita buka wudhu, cabungkul terus korek kacidanu menang mangi kemudian kita pentai ya. Itu naon euy? Sasajen apa naon yuk? Ya Allah, ya Allah, waduh, aing doa bieu lah. Sameunit geus di ACC euy. Alhamdulillah ya Allah, Gusti Nu Agung menang jauh, menang korek, menang urut. Ketengan terus bungkusan. Bawa aing bubuk euy. Menang ya lagu. Boy, mana udah gimana yuk? Apa? Aing menang mangi kerap. Hah? Di ditu dina tangkal. Mangi. Tuh, eta mah tinggal nu Tangkal mana? Gua tangkal itu hareup itu. Oh. Tuh. Itu Eh? sih ya mentak gitu. Ngenta we berarti udah menang mangi ieu. Oh, baik. Ih jeung cowona ieu. Baik. Mana korekna korek? Iya. Nah, kieu mah. Balik ah sia mah. Balik. Teh. Mau gitu sih makan udut teh. No. Sami. Itu udah tahu. Aku dulu deh. Nah, Dagangan aing ke mana? Dagangan aing ke mana ieu jadi ukieu aing mah. Gusti, Nu Agung aing. Oh no. Saya nu mawa da ieu jelema teh. Wah, belum jelema teh seharian nu kan nyokot dagangan deh. Asa bau udud dek ieu euy, udud 1000-an. Saha euy? Cung, sia eta nu mau dagangan dek nih eta. naon lain ieu mah? Di saha eta? Di si sabuy. Di itu. Ya enggak ujung dek ayo. Nah. Tah ieu tah? Ieu lin jelema teh ieu. Heuh tah ieu tah? Naon maksud di dagangan aing di Pao? Paon mang. So aku tinggal nantinya aing ngomong. Nah di ditu tuh aing modal Gimana? heula. Dek teh modal heula di teh ditunah handap pentangkal ieu teh. Heuh paling cuma heuh cenah. Anak pentangkal. Oh nya aya bukti sok kuy sia. Bukti naon euy? Itu mah cuma menta hungkul. Sieu mangina ge. Waduh. Asli Naon bang jadi urang ka mah. uing? Udah aing menang menta ieu mah. Pan aing teh kedagang. Dok teh boy aing reuwas boy kamari balik Jumatan didatangan ajengan ka imah. Naon mana boga salah ka ajengan. Henteu. Terus naon atuh teh? Ajengan datang ngadatangan ka imah pek teh cenah. Jang punten cenah pahili. Goblok gitu. Aing boga tempat makan di mana ya? Bakal kanaon teh? Aya akuarium. Heeh. Jerona lauk. 10 siki. Heeh. Maot 2. Sayeuna ngalobaan apa nyaeutikan? Nyaeutikan atuh. Salah. Salah tuh jawab dia tuh. Ngalobaan? Nah. Oke ngalobaan nah. Teuing atuh. Halo. Manya meureun lamun laukna 10 paeh 2 lin? Heeh. Paeh 2 mah nyaeutikan cai atuh meureun. Salah. Bener maneh pertanyaannya jawabanna ngalobaan. Kumaha maksudna eta? Soalnya udah 8 siki careurik. Anjing coba garing. Ini tawaan cai deui. Careurik. Ih jualan kudu ka mana deui? Setelah laku rek jualan teh. Matinya nu meuli nih ka euy. Duh, emang itu dagang karunya euy. Wah nu meuli bangunna teh. Orang beli lah. Jika naik meuli dagangan ieu. Alhamdulillah. Mang, dagang naon eta, Mang?
Iya biasa dagang cau, korek, udud, setengan. Mang ari eta ceu sabaraha mang? Cau ieu ceban hiji gitu. Ya goceng sabatang. Korek 3.000. Pan aing mang nanya nage ceu hungkul teu nanyakeun udud teu nanyakeun korek. Pan aing tukang dagang terserah tuh nawaran ge ditawarkan kabeh we. Sugan atuh dibeli. Ari eta udah dina bungkusan sabaraha mang? 50.000 jang, ieu eusina 25. Loba eusina itu seubeuh jang sapoe mah. Lamun jeung korekna teh sabaraha mang? Bae ieu dibere diskon ku amang 35 we ge. Oh 35 mang. Oh bisa di tap teu mang soalna teu mau duit cash. Oh bisa jang. Tapi mana Krisna sok? Ya mang. Oh geus. Lumayan. Ieu koreknya teh? Heeh. Oh iya. Dari struknya mana mang? Struknya. Heeh. Iya mang. Mana? Oh siap. Oh geus. Heeh. Geus. Ya. Oh siap. Ah geus. Yuk udah nih. Koreknya ada Korekna panjang korekna. Ari strukna mana mang? Struknya. Hah? Coba. Emang bisa di tap teu soal bisa di tap teu soalna teu mau duit kan? Hiji, dua, tilu. Coba euy. Makanya bayangkeun banget struknya ini. Hiji, dua, tilu. Ya mang. Oh geus. Lumayan. Yuk koreknya teh? Heeh. Oh iya. Ari strukna mana mang? Struknya. Heeh. Coba.